Teori alien itu benar adanya. Supados akuna berkembang, aya tanda plus di tab heulanya, di tab. Hatur nuhun. Konspirasi aya alien anu datang ti alam sejen atanapi ati tata surya nu sejena datang ka urang. Tah ku ayeuna mah sim kuring aya kajian seperti kieu. Runutanana ku kaitan geus ditemukan teori-teori tentang fisika kuantum gitunya, yang semuanya bisa juga tidak beraturan tetapi bisa kejadian, dan kemungkinan besar kejadian adina teori partikel bahwa seluruh partikel itu saling terhubung. Jadi partikel teh leuwih leutik ti atom, leuwih leutik ti molekul gitu tah. Jadi partikel-partikel eta can kapecahkeun nepi ka kiwari oge tah. Anu aya dina film-film Hollywood nya eta aya alien. Terus aya film anu teleportasi. Jadi anu zaman ieu muntas ka zaman itu tanya eta teh mungkin kejadian di tahun kahareup mah. Sabab nu ditilih ku sim kuring anu aya dina film-film, boh dina film karton, boh dina film-film Hollywood, eta teh poe ayeuna teh ngabukti nya. Mun jam bisa ngomong kan baheula mah aya teh dina film-film kartunnya na Space Ghost gitu. Ayeuna mah geus kajadian. Malah telepon anu ukur kieu unggul geuningan Star Trek bisa kajadian ayeuna. Chipna dipasang dina awakna. Tah. Eta teh bisa kajadian di hari termasuk alien. Jadi sim kuring meyakini teori alien itu benar adanya. Tapi sifat alien mungkin bukan dari planet lain, tetapi dari planet kita yang berteleportasi dari masa depan, makhluk manusia keneh sebenarnya eta teh alien teh ngan geus berevolusi sekian juta tahun atau sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, anu pada akhirnya sesuai jeung teori Darwin bahwa makhluk hidup itu akan beradaptasi dengan lingkungannya dan tubuhnya akan menyesuaikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Maka sim kuring berkesimpulannya mibanda kesimpulan yen eta alien teh sabernama jelema nya anu baheula nama seperti urang kieu, tapi kulantaran kegiatan fisikna berkurang akhirna masa tubuhna berkurang, volume tubuhna oge mungkin berkurang lantaran anu digunakeun dengan ukur otak, panon, jari nu lainna pan teu digunakeun. Sok ayeuna barudak rumaja, ayeuna barudak urang kan kieu we ungkul, sukuna henteu, matana we kieu kana layar HP. Mikir terus anu pada akhirnya menyesuaikan otak ngagedean, pan geuningan alien mah sirahna gede, panonna bolotot, hidung ciga di kacamata, awakna leutik, leungeunna leutik, tulangna leutik, tapi jarina rangoas. Meureun kulantaran anu digunakeun ukur jari ungkul sehingga jarina teh manjangan. Tah, geus kitu kulantaran loba mikir otakna ngagedean, atuh ngagedean huluna teh, sirahna teh ngagedean. Tah, terus kulantaran jarang ngomong jadi si bibirna teh ngaleutikan datar dipake geuningannya. Da baraeud we kitu, hese seuri-seuri acan dan melong kana HP. Nah, terus mata ngagedean nya, matana teh ngagedean kieu tah. Dan nu dipake teh pantarang ngicep-ngicep acan kieu we terus melototan HP. Tak kawasna kitu. Alien teh lain makhluk anu
di luar tata surya urang, tapi di tata surya keneh ieu, di dunia keneh ieu anu berevolusi sekian ratus ribu sekian juta tahun, anu pada akhirnya berubah bentuk, nyata bentuknya seperti itu. Nah, madak barudak ayeuna heup main teh batasi bisi jadi alien mah. Apabila Anda suka dengan video ini, tekan tombol subscribe.